junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kita umatnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid Madrasah Ibtidaiyah anu kusim kuring dihormati, satu acan dilajengkeun kana hiburan sim kuring nyontang waktos sababaraha menit kangge ngagudugikeun sababaraha amanah di yayasan kangge seluruh wali murid baik Madrasah Ibtidaiyah maupun Madrasah Diniyah. Nu kahiji Madrasah Ibtidaiyah ngarupikeun lembaga pendidikan tingkat dasar anu kaayaanana formal di bawah naungan Kementerian Agama